Aing ngasih umi terus gelis pieu titah ka sawah. Kumaha mun katinggalian ayang udin. Si ayam teh disamper ka imana Allah. Moal keur disaur. Sayang waduh. Domba-domba Si Kokom ala sabet. Duh kumaha iteh. Si Kokom euy. Nanya nyumput ya euy. Gimana ini? Itu geuning. Ayan. Ayan. Ayan, kokoyan. Urang keur dititah aku si Umi. Kena ieu keur ngaitan kana sawah bisi carekan. Naon maneh teh? Ngaitan kan urang teh. Dek naon maneh teh Kokom? Urang teh puguhan dititah Umi urang. Hadir aya piduitan. Piduitan naon itu? Ieu aya duit keur maneh. Duit naon? Pani teh keur maneh gawe alus. Urang teh menang duit $2. Ieu gratisan keur maneh. Heueuh nuhun. Keur beliikeun. Alhamdulillah sakieu oge da ayang udin mah ayeuna mah tara ngirim duit da kamari ku si Umi diitaweun diancam. Yan ieu maneh keur naon di dieu? Urang teh di dieu teh dititah si Umi. Kamari geus nitah ngored, ayeuna geus nitah ngaramet. Capek urang geus geulis kieu atuh tingali titah ngaramet. Euy. Abretan teh. Ame teh dicarekan si emak. Min, nah si caduk gitu teh. Ini tinggal anu. Duit 100 nih. Kurang palakan. Ya, iya duit teh. Alhamdulillah ieu agak ayo. Hei, sia keur naon? Si eta duit di mana? Min tingali egosipeun. Astagfirullah, ari sia keur naon? Aduh keula aduh. Buat Allah. Aisyah keur naon eta duit di mana? Aisyah geus ngaladog di mana? Mawa jenjen, jenjen batur di etaan dituaran kumaneh ini kakan beak. Ana eta menang duit. Dah, nggak Elsi. Cowok menang duit deh.